Harus pantau orang wenang dan alat suka. Ana wenang dan alat suka opo bimau atau sopo bimau tuakin. Wadon kamus dan wati. Wadon kamus atau jauh-jah kamus dan wati. Disumhatin kalawan wati sumhat. Mutlakon hale mutlak nadamat dalam selagi nedawam ia mau tuah dan selagi nedawam ia mau tuah pindati subhatin dalam idah wati subhat hamlan iku hamilan kanat ana idah au rohu atau waliyane hamlan atau iku liyane hamlan hatatan qodiya malah tutup dia idah diwatin kalawan ngalahirkeun kalawan lahiran awelihi atau waliyane wati rekilali nikahi karena cacat nikah karena kasela-sela cacat heula karena cacat heula nikah atau kasela-sela nikah jika al-lukihat yal-ghairi kalawan cumantel hak wong liyan kalawan cumantel hak wong liyan kita masalah kamajikan anu wati subhat jeung batur seperti contohna pamajikan teh nyangka bahwa ngawajiban manehna salakina padahal lanceuk salakina nyangka sugan teh pamajikanana subhat subhat rupa-rupanya karena ayah idahan wati subhat gitu salakina teh meunang ngawajiban pamajikanana kedina jero idah wati subhatna karena cacat heula nikahna kusabab baik cumantel hak batur kolangan jika sopo sayhuna Dwi Sun Sadaya Ibnu Hajar wa minhu lan saking arah-arah ta'alluq fi hakil gaya ya hadirun ala pafana usatune kelakuan iku yuhramu dan haram alaihi ngatas jawab opona duha ningaline ieu mau tuah walau bila syahwatin lan senajan kalawan orang syahwat wal hilwatu lan opo nyepen biha gawa ieu mau tuah jadi maksudna haram jalap suka kalau ukuranku mutingan hungkul ya teh maksudna haram ningali sanajan teh make syahwat ya haram nyepen wa inna ma yajibu lan pastine wajib lima dukiro nama wajib bulan pastinya wajib lima kadue barang bukiro kamu sudah tutur ya maksudnya barang itu masalah awewe anu ditolak anu geus diwati teh karena mecan diwati mah atau dipisah teh kesalaki anu hirup anu geus diwati atau awe nu diwati subhat teh apa idatun ida bisa sati kuruin kalawan kalawan tilu kali kalawan tilu ke persucian tilu
utawi sucian wal qad ulan utawi sucian qad Imam Syafi'i mana sucian dihunain dalam kene bab ikut toh roy ikut tuh ruya ini dua kali sucian ikut tuh run ya sucian baina damai hayrotain baina menjadi iya nanti kamu salah ikut tuh run sucian baina damai hayrotain ini dalam antarane getih roro hedro au haidin wani pasin atau ini dalam antarane hed lan nipas. Jadi ieu teh lamun ngitung kana 3 kali sucian karena nolak awewe teh haram dina waktu kerhen kudu dina waktu keur suci bari ulah digawean dina eta zaman suci na urang nolak awewe. Jadi berarti 3 kali sucian teh berarti sucian kahiji geus kahitung can beak eta. Jadi antara 2 head atau antara head jeung nipas ya keselangna teh nya. Head nipas head. Contoh dirinya berarti ada dalam nipas lah tuluy suci. Tuluy head tuluy suci ta suci maka teu geus beak. Contoh ya antara nipas head dina keur nipas. Jadi suci nama ya 2 kilo suci maka kilo beak suci maka hiji berapa kali itu nih kita mah contoh kalau menolak yang diharamkan dia waktu kalau tolako mangkala menolak ya si jauh man inwadon jauh lam tahyid kang orang mahen yaman awalan ing dalam kawitane cuma hadot mangka kali-kali yaman mangka kali yaman lam yusam mangka naden bilang-bilang apa zaman suci ala dinyatani zaman tolak kang nolak ya si jawab fi dalam zaman Quran ing suci idlam yakun karena orang ono ya kuru iku baina damai ini dalam antara negatif roh bala buddha balita orang kawasa orang iku maujud min salah saki atharin saking telu pira-pira sucian ba'dalah haidoti dalam sausene al-muttasilati kang patemu ditolaki kelawan tolak. Jadi kedua itu nama tina heula. 3 kali sucian tapi dihitung lagi na heula. Jadi syaratna jadi itu nya sucian kahiji. Yang dibilang-bilang teh adalah suci anu kaselang ku 2 head atau kuripas jeung head. Berarti juga teh lamun dihitung na head suci tak suci nu katilu. Suci na 3 anak. Jadi head na oge 3 anak. Tilu. Tapi pas suci anu katilu teh geus beak idahna. Jadi pas asup kana suci katilu geus beak idahna.
Jadi suci nata ya dua. Suci nata ya dua. Head heula suci, tuluy head, tuluy suci, tuluy head, tuluy suci teh suci nu katilu teh beak idah. Head nu aya tilu suci na aya tilu man beda nya suci anu katilu teh beak idah. Wayu sabu lan den bilang-bilang. Wa wayasi. Wayu sabu lan sok den bilang-bilang apa baqiyatut tuhri sakalina suci. Tuhron ing suci. Tuhron ing suci. Ing zaman suci, zaman sasucian. Figoyriha ing dalam liyane man. Eta teh nu tadi teh dina hak awewe nu can pernah ngalaman head. Anu dibahas tadi teh head, dihitung teh dina head nya. Head suci, head suci, head suci. Dua kali sucian. Lamun awewe nu geus ngalaman head, dihitung teh tina suci heula. Suci, head, suci, head, jadi suci lah. Sabaraha intinya? Suci, head, suci, head, suci. Jadi head na 2 kali, suci na 3 kali. Jadi beda masalah itu. Lamun awena anu can ngalaman head pisan mah dihitungna tina head heula. Head suci, head suci, head suci. Tina head heula. Suci na beak indahna tina kaki. Lamun awewe nu pernah ngalaman head mah eta geus kahapit sucina ku antara 2 head. Ieu sabu baqiyatut tuhri tuhron teh sasucian. Berarti hitungna teh dina suci anu sesan nolak teh nolak dina zaman suci. Sasesana teh geus kahitung sasucian ya teh berarti suci head suci. Jadi head teh 2 eta mah beda. Iya, beda-beda. Beda awalnya, beda masalahnya. Wa tajibu lan wajib apa idatu ida bisalasati akruin kalawan 3 pira-pira sucian. Ala hurratin ingatase ala hurratin ingatase wadon merdeka kahidu kang head kang terhead yahud dikaulihi ta'ala talakan pernah head yahud dikaulihi ta'ala kana anapangan dika Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in wal mutallaqatu lan utawi pira-pira wadon kang den tolak iku yatarabbasna kudu nunggu ya mutallaqah ya al kana al bi anfusihinna kalawan pira-pira awake al salasata qur'in ing dalam 3 pira-pira sucian. Karena kalau sucian itu 80 kok ucap manhaj Imam Syafi'i di mana sucian cek monggo Imam Maliki mah eta teh qur'u teh di mana zaman head. Jadi dihitung head. Berarti beak head. Namun beak head 3 kali pas asup kana sucianana eta geus beak udah. Nah, memakai madhab Imam Syafi'i mah itu kudu beak 3 kali sucian. Berarti asup kana head. Beda itu madhab kaum madhab. 8 qur'u yang diterebutkeun. Cek Imam Syafi'i mah qur'u teh di mana sucian 3 kali sucian. Kudu beak 3 kali sucian. Cek madhab Imam Maliki mah 3 kali zaman head. Kudu beak 3 kali zaman head. Paman nang kau tahu sopo jauh ya
pilih kota yang tolak yaman tohiron dalam zaman suci. Pokok bakia hai teman-teman nyesa, hai teman-teman nyesa minat tuhri saking zaman suci ne lahdotan ing dalam sanalika ing dalam sakweti sakidik sanalika in kodot mangkate duko po idah tuha idahe iya man ditok ni kalawan sabang manjing ilahayu dati salisati dalam head katilu in dalam head katilu Litlakil qur'i karena dimutlakeun makna qur'u ala aqallilah dotin ing atase leuwih kidik-kidik ke sanalika minat tuhri saking sucian. Wa in wuti alan sanajan musken wati wa in wati alan sanajan ngawati ya si jauh pihi ing dalam hari awal sampai nolak sampai haram pentean nolak dina zaman suci ari manehna pernah ngawajiban ka pamajikanna dina zaman suci jadi tutup idah nate dina head katil pantan ige masalah awen pernah head ayo can head mah bumuh tadi di head heula head suci pilih head dah lamun awewe anu pernah head atawa nu keur head zaman suci na teh ditolak ku salakina mangka sasesana teh eta sasesana wahdotan sanajan sapoe sasajaman sucina geus dihitung sasucian eta teh karena naon kana diitlakeun qaru ala qalilah dotin minatu hri matak beakna teh ieu teh bitoni fil haidati salisati bisa beak indahna ku sabab asup kana head ka tilu matak suci head beak ko dina head eta teh Allah eta teh makalakeun kana anu pernah diwati ya ini masalah beda masalah jadi kudu dinas teh antara awewe anu pernah anu head nu teu pernah head nu keur head jeung awewe teu pernah head beda. Oh haidon atawa ditolak ing dalam zaman head wa ilam yabqalan sanajan ana kari min jama wa ilam yabqalan sanajan ana kari min jamanil haid zaman head ilalah dotan angin sanalika ilalah dotu angin opo sanalika patak di mangka tutup idah tuha idahe man ditok ni kalawan salaman di haidati robiati di dalam herka opat kunaon make haram nolak awe dina zaman head karena manyangkeun zaman idah ketika nolak awal dina zaman head sanajan sesana saeutik zaman head mangka beakna idahna teh nyata dina head kaopat eta geus beak idahna dina head kaopat maka dihitung macara masalah awal nyata masalah awe anu ditolak mucan pernah head tuluy head dihitung teh nyata dina head suci head deui head kaopat ini head suci head tak head kaopat beakna teh kadang dia manggil lagi ya masalah
suci lah cuma maneh balas 3 kali sucian ya pokoknya padahal teu nyaho eta teh beda masalah eta antara awe nu can pernah head jeung awe nu keur head kitu ge beda ketika masalahna ditolakna dina waktu keur zaman suci berarti beakna teh dina head katilu lamun ditolakna keur dina zaman head beakna dina head kaopat beakna jeung aya tolak anu diharamkeun nyaeta ketika nolak awe di zaman suci bari pamajikanna telah diwajiban manehan di zaman suci eta. Nya kitu dia anu diharamkeun teh nyaeta nolak awewe dina zaman head karena haram teh manyangkeun kana idah. Wa zaman ta'ni lan utawi zaman manjing fil haidati ing dalam head iku lae saorang kaya jama iku minal iddati setengah saking iddah bahwa yutabayyanu balita den pertelakeun bihi kalawan zaman tok nu apa ibtidauha itu ge iddah jadi tadi dihitung ari pinahna dina zaman suci kana zaman haid. Mungkin yang dijelaskan nanti adalah ketika asup kana head kita berarti beak tidak itu ini zaman head sampai pertelakeun tidak sucian watajibulan wajib apa iddatun iddah bisalah sati asyhurin kalawan 3 piro-piro bulan idah bulanan hilaliyatin kang bangsa hilal kang bangsa bulan sabit komariah tanggal 1 komariah lam tatlu atau lam tutol lam tutolak kami malam tutol malam tu tolak dan selagi orang yang tolak dan selagi orang yang tolak ia jauh asna asah ini dalam tengah-tengah bulan wa illa lan namun orang yang asna asah ini tamama mangka sampurna apa almun kasiru pecahan yang sesak salasina ing jadi 30 kok. Iya jadi permasalahan dalaman awewe ditolakna tanggal 1 nepi ka tanggal 15 batasna atau nepi ka tanggal 14 ya. Tanggal 14 yang kurang 15 poe. Tanggal 1 nepi tanggal 15 mangka eta teh sesana geus kahitung sabulan. 15 poe nantinya geus kahitung sabulan eta teh geus kahitung sabulan nah lamun dina tengah-tengah bulan ditolak nih tanggal 15 mangka engkewe tanggal 1 sabulan eta maksud teh illa tamamal munkasir salasina lamun ditolakna illa lan lamun orang ditolak asna asyahin gunang gitu lamun henteu ditolak tengah beunang dalam ditolak tengah-tengah bulan mangka engke tanggal 1 alamun kasir salasina lagi maka ngampurnakeun bulan kahijina nu pecah supaya jadi 30 poe bulan kaopat jadi dihitung ditamahan jadi lamun ditolak di tengah-tengah bulan
idah nate berarti 2 bulan, 2 bulan setengah. Setengah dina kudu disampurnakeun. Jadi lamun ditolak di tanggal 15, contoh 15 Syawal, Hafid haji tengah-tengah Muharram gitu maksudnya. Namun ditolak di tanggal 15, bisa sudah teh nyata malam ditolik asna asa gitu. 3 bulan itu lamun kurang ke 15 berarti kudu disampurnakeun pecahanana. Lamun ditolak tanggal 5 Syawal berarti dia idahna teh Syawal, Hafid, Haji, Muharram. Tanggal 1 Muharram geus beak idahna. Lamun ditolak na tanggal 15 maka kudu disampurnakeun teh nyaeta 15 poena. 15 poena. Jadi tanggal 15 Muharram. 15 Syawal ditolak. Hafid, Haji, Muharram di tanggal 15 Muharram. Ilang tahir lamun orang ngohen ya si wadon. Hurun hurrah ya. Al hurrah tegese wadon kang merdeka. Al hurrah itu tegese wadon kang merdeka aslan dalam asale sama sekali teu pernah hen atau termasuk Aisyah awewe anu ogahen. Geus nepi kana umur pegathen. Sabaraha umur pegathen teh awewe teh eureun henna. Cek sakal 62 tahun, cek sakal 50 tahun, cek sakal 85 tahun. Hadot atawa pernah head ya si wadon. Awalan ing dalam kawitannya suman kotoa mangka kali pagat. Yo head waya isa. Waya isa. Lan pegat ya si wadon minal haid bisa piket. Dibulu biha kalawan sama mustu makanya ya wadon ilasinin tai asin maring umur pegatnya ilasinin maring umur tai asu kang sok pegat pilih dalam sir sopan nisa ukur kerawedon minal haidi saking handboliban ing dalam kaprah bahwa lanutawi yasin ya Anta Yasin itu isnatan ya wasituna 62 apa nisanatan tahun wakilan yang ucapakan pohon suna 50 tahun walau hadot walau hadot lan lamun head sopoman wadon lam tahir kan orang head kot babar pisan orang head dia wadon kot babar pisan ya asna idati dalam tengah-tengah idabil asuri kelawan beberapa bulanan ya tadat mangka balik maning ya idah bil akhari kelawan beberapa sucian au ba'dahan atau yang dalam sausana kutuk idah dalam tas taknif mangkono ngawitan deui apa idah tu idah bil akhari kalawan beberapa sucian bila fil aisati kalawan perbeda wadon kang pegat saking head kita awen can pernah head tuluy ditolak tuluy head dina tengah-tengah idahna kudu balikan dari idahna ku sucian tapi lamun geus beak idahna tuluy head teu balikan deui ya kan ieu teh beda masalahna jeung Aisyah awen eureun ngan beda jeung awen anu eureun di zaman headna ku sabab umurna
Berbeda jeung Aisyah mecan nikah deui mangka kudu ngamimitian deui idahna ku 3 sucian. Sabada beak indah 3 bulan. Jadi lamun Aisyah awen geus umur bangsa leutik teh 50 tahun. Masa pegaten. Awe teh geus umur 50 tahun ditolak ku salakina. Geus eureun getihet. Teh geus biakidahna bijil getihet. Mangka kudu pinah kana idah sucian 3 kali sucian. Pinah kana teh. Di Aisyah mah beda deui masalahna. Rumana teh sapoe ikuran 4 tahun teh sapawedon. Dan teh sapawedon ning kota akan pegat pahe duha hede mah. Badan kana teh dalam sasana yen ta ono ieu mah ikut tahiru head ieu mah. Bila ilatin kalawan orang anu panyakit, surapu kang kina warohi ilah. Dan kata Jawa mangkana wenang nikah, ieu mah hatta tahiru. Malah ieu tahe zaman autai asa tawayen ta tumeka umur pegathet masih mah tawayen ta tumeka mari umur pegathet ieu mah mata tadda mangka kari-kari gawe idah ieu mah jeung aproi kelawan sucian awil asyuri atawa pira-pira bulanan. Masalah awewe anu can nepi kana umur pegaten can nepi ka 50 tahun. Tapi pernah ngalaman head. Umurna can nepi kana 50 tahun ditolak ku salakina tek teu head. Kumaha masalahna ieu apakah pinah kana idah bulanan henteu. Ulah waka kawin deui can mangihen deui mah. Tempur 3 kali sucian terus makanya teh head deui satahun. Berarti ulah waka kawin can mangihen mah dewe ditungna kana head suci. Atawa lamun nepi ka dinya teu head keneh nepi ka umur 50 tahun makanya tolak ke umur 25 tahun. Dagoan umur nepi ka 50 tahun. Waduh, geus ngahare. 25 tahun ngadaguan eta kau mana eta kau jadi Imam Syafi'i ulah kawin deui. Tapi eta aya kau Imam Maliki jeung Imam Ahmad bin Hambal jeung kau di Imam Syafi'i. Jadi eta masalah karena loba madorot zaman kieu cilaka atuh awe. Pernah head umurna can nepi kana Aisyah umur pegatennya ke 50 tahun. Ari idahna teu meunang make idah bulanan, kudu make idah sucian. Kumaha aya cekal padina wakil padimilan den tutur di dalam kau padim Imam Syafi'i wa qala ya kau padim iku madhab Maliki, madhab Imam Maliki wa Ahmad dan madhab Imam Ahmad. Apa anaha satu nikmat iku tatarobasu ngono ieu mah tis'ata asyhurin ing salapan piro-piro bulan. Sumata tadu mangka kari-kari gawe idah ieu mah bisalasati asyhurin kalawan 3 piro-piro bulan. Eropa dapun yang tadi kena waruhi dapun yang tadi kena Eropa piro guda nih damilah lahmi dami tadi punya kita naon lahmi apa piro rohimi mak pedang oh piro rohimi tutup di anak kali kalau kosong di anak kali dia karena utawi
tis'ata asyurin iku goribu muddatil hamli gali-gali mangsa hamilan atau gali-gali zaman hamilan. Saya bisa dipakai teh nyasar aja kalau doi tapi madorot sahat awal teh dan gede. Nah bisa dipakai nak kalau dimulai daguan awal 8 bulan tamahan ida sucian 3 bulan. Jadi mulai 1 tahun 8 tambah 3 12 1 tahun idahna awe nu pernah can nepi kana umur 50 tahun can nepi kana Aisyah. Lamun cekal jadi 50 daguan nepi ka umur 50 tahun atawa nepi ka hendeuy sucian deui hendeuy nya ka opat berarti ka opat. Tapi lamun masalahna nya ka opat ka 3 karena sucina sakalina geus ka itu ka 3 atau sampai umur 50 tahun tuh pina herna karena suci ya karena bulanan 3 bulan deh cekal jadi imam sampai tapi cekal kodima idahna 1 tahun 8 bulan jangainya hokeun kosong ti anak-anak 3 bulan jang idahna jadi 1 tahun atau komaliah wantasorolan ya itu beda-beda kaol nih ya cek sakaol aya di kaos aja geuningan cek sakaol ari 3 bulan tina 8 bulan adalah idahna cek sakaol eta teh 8 bulan nganyahokeun kosong ti anak-anak 3 bulan adalah idahna karena supaya kena kosong rahimnya kena detik karena 8 bulan adalah kali zaman hamil monggo kalau kodim keneh nya aya keneh kalau kodim kudu menunggu si awewe teh 4 tahun tuluy gawe idah bulanan 4 tahun 3 bulan jadi kalau kodim teh ya 2 cekol kodim ka hiji mah 1 tahun cekol kodim ka 2 mah 4 tahun 3 bulan. Ulah bakal kawin ulah kayu kawin we nyempret. Jang awewe jang lalaki mah hidahan wah. Sangkena aya masalah lalaki oge. Ketika nolak asa pamajikan ditolak rojai majikan ka opat. Majikan ka opat atau bisa opat pamajikan ditolak rojai can beak idahna ulah bakal kawin deui Pak. Wantasorolan ngalap dalil dan ngalap pitulung maksudnya ngalap dalil lahu kadowe kal kodim sapa Asyafi'i Imam Syafi'i di anna Umar kalau misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu iku kodo ngahukuman ya Umar bihi kalawan kal kodim kitu dengan muhajirin dalam antarane muhajirin wal ansor lan kaum ansor kaum muhajirin kaum ansor dalam ingkar hal ingkaran apa alaihi ingatase kal kodim aya hukum gitu min sama lan saking kono-kono panggonan Pamun sama lan saking arah-arah kono-kono panggonan kitu atau sae fatwa bihi kalawan kal qadim sapa sultanul ulama pimpinan atau raja ulama nyatane Sayyidudin bin Abdul Salam Sayyidudin bin Abdul Salam wal bariji lan Sayyidudin waroi lan Syekh Ismail al-Hadrami lan Syekh Ismail al-Hadrami
Watarahulan mulih ingkol kodim sopo al-bulkiniyu sa imam bulkin. Masayo hunalan gunisun sadaya ilmu jiyadin nyatani ilmu jiyad. Rahimahum mugami kasih kabeh sopo Allah Ta'ala. Amma mana napon utawi wadon in koto akang pegat. Jadi teh beda jeung masalah Aisyah mah pegat eureun hete karena geus manggih kana zaman pegat. Zaman eureun eta 50 tahun. In koto ama pegat hete can nepi kana umur 50 tahun. Amma mana napon utawi wadon koto akang pegat yang man apa akang pegat apa hae duha hae man. Dilatih kalawan sebab penyakit suropu kageng kena waruhi ilah karodo ieu kaya nyusuan kamarodinan kaya lara kala kata jawaju mangka orang nikah kalawan nikah ya man itipakon kalawan itipak ulama kata tahido malah dia man au tai asa atawa malah yenta manjing umur pegat dia man telat lan sanajan dawa apa almudatu mangsa aja asal mama urang teh sok head ngadang-ngadang jadi eureun hete kulantaran loba teh minum KB ku panyakit eta atawa kulantaran nyusuan jadi eureun hedna teh atawa ku geuring eta ku elat ku panyakit eureun hedna mangka ya awal lamun ditolak nomor 25 tahun anu asalna pernah head ulah wa kakawin deui can nepi ka umur 50 tahun mah aduh sebenarnya 50 tahun indahnya gaya 50 tahun 3 bulan 25 tahun 3 bulan baru kecuali pernah head deui wayah nawe eta mah kudu nyageurkeun panyakitna supaya bijil deui headna kana head kudu itu teu head suci ya watajibul iddatu bobo